kiai anu osok ngajual ceramahna pengkhianat deulekeun tungtungna lain ngagungkeun Allah. Waduh cenah kalau mah teu butuh kan amplop mah nu penting mah jero hianat hianat pancena kadinya nunjukna kabeneran. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah embung gua ari mah neangan jang ieu kitu nuluykeun perjalanan waliullah wari hese jasa pondok pesantren mah kan ieu panurus-nuruskeun para wali Allah. Ai para wali Allah kan masakat teh maksudna teu dahar ti isuk datang ka sore mah sanggup. Henteu kudu salin ganti baju ge sanggup wali Allah mah kan kos kieu. Nu penting agama luhur. Henteu kudu boga kendaraan mewah-mewah. Nu penting mah nyana endek dakwah datang ka mana siap. Kuari kamu. Kuari kiai gariung teu diberkatan we ngomong kan. Tuh ngomong. Ulah ke negara negara beling tuh bahasa kita. Padahal emang beres. Sekali dah berkat jauh hansip nanaonan. Masih jauh hansip mana? Jauh hansip atau parab cangkurileung. Lain parab jelema eta jauh hansip. Itu beres ada ke bawah udah agama. Ya Allah. Agama lamun geus di kotak-kotak cara kuari. Kiai nu di Golkar, kapakena di Golkar doang. Di luar Golkar teu kapake. Kiai di P3 kapakena di P3 dah, di luar P3 teu bisa. Kiai nu di PDI doang. Di luar PDI teu da itu. Tah. Di kotak-kotak kuari. Kiai HTI, Kiai Huruj, Kiai NU, Kiai Muhammadiyah terkotak-kotak kuari. Akibatna atuh ngamajukeun maranehanana bae. Masyarakat kumaha? Teu bisa batak lamun kuari mah ngadengekeun ceramah bae kiai di mana ye? NU paingan berat ka pamarentah tuh NU jing. Sos itu kan bahasa ge masyarakat. Yo, eta kiai mana eta? Itu mah kiai Golkar paingan ngajak merecet koneng bae. Golkar ieu. Gara itu kan masyarakat. Iya tuh sih kiai mana sih tuh? Itu PDI. Waduh, paingan ngagadilan be PDI. Ya masyarakat. Hanya kiai nu teu berkepentingan nu masih kena didengekeun ku masyarakat. Didengekeun bari pake kiai mana eta? Golkar lain nya mah. Beti luar henteu nya mah. PDI meureun teu kabagian. NU lain ya huruf lain hatelanya lu ngaji baik oh iya bersih ya karak rada didengekeun asal kadang-kadang kiai mana sih itu bagus tuh ceritana nama tapi bangun kos kitu teh mah ceritana kiai teh NU oh paingan berat ka si eta geus teu bisa henteu kos kitulah kaayaanana deuk kumaha atuh anu timbul bahasa masyarakat teh seperti kitu terkotak-kotak dek sanu ngarapian coba kuat. Kuari tidak sehatan ku NU. Tek jeli datang ka bisa didengekeun sebabnya anak kadengena berbau ka ditu. Kuari dek tidak sehatan ku FPI tek jeli bisa mah bisa bae burul-burulan jang supaya didengekeun dipake moal sebab lah geus kanyahoan nya mah kelompokna eta bae. Coba kiai mana teh ya kiai HTI teu bisa. Sebab jangan dek didinya bae. Huruj embung aing daripada jujubahan ka ditu. Masak unggal masjid teh hayang aing. Maksudnya teu salah kabeh nu NU teu salah, HTI teu salah, huruj teu salah. Anu mana ge eueuh nu salah jak kitabna mah Al-Qur'an kabeh ngan kepentingan aja kelompoknya na kabeh. Kelompok masing-masing bakal jadi penasehat mal bisa. Kos kuali polisi nek negakeun hukum bisa diterima ku nagara ku masyarakat moal sebab berat ka ditu. Moal kuduna nyana teh lempeng. Teu nu salah. Asal kelompok itu dibenerkeun. Nu bener, tapi lain kelompok itu disalahkeun. Apakah bener tak kos gitu?
Apakah benar cak polisi hiji pada gitu amat di neraka siang ke. Emang kan ngalempeng-lempengkeun jurig sia doang. Engke sia kuari mah heueuh bae. Kita aing mah ngaji tah. Je parangsan. Tah ieu urang keur kalut balik di Indonesia. Batak kula mah selalu ngadoa ya Allah ya Rabb hijikeun deui Gusti bangsa Indonesia naon hartina jeung naon ngeunahna ieu ririweuhan jeung riributan. Gusti hijikeun. Coba lempengkeun kurang satu tujuan kuari mengisi kemerdekaan supaya aman tentrem urang ngeunaheun berekonomi berpolitik ibadah ka Gusti Allah kan nikmat. Daripada urang gontok-gontokan naonan. Tah nya ngadoa bae aja doana can diijabah pan. Jauh nu mere duit. Tah baki pudoli tah kok situ lah. Aya ngadoa di panggung kikieuan, aya nu mayar. Sugan sorangan ngadoa teu henteu. Jauh deui bae teh baki or geus moal disebutkeun dah. Nah ieu keur carita aya pengembargoan. Ceuk Ibnu Sa'ad mah 15 petik. Cek Ibnu Uqbah mah 17 petik. Nu jelas Yahudi teh aya Yahudi Bani Nadir, aya Yahudi Bani Quraidah kabagi tilu engke. Nah ieu mah Bani Quraidah diembargo ku Kangjeng Nabi taat supaya ulah aya hubungan jeung mukminin. Masyaallah perekonomian kalut. Akibatnya perpolitikan terlancar sebab tidak saling mendukung. Kurang kuari di Indonesia nu mantak maju ge saling mendukung. Aya kitu naon kitu ngaranna kedutaan anu bisa ngamajukeun negara. Kedutaan Arab, kedutaan Amerika, kedutaan Inggris, kemudian Jerman, kedutaan Belanda, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Melalui kedutaan etalah saling mendukung ngaju negara. Lamun urang diembargo tak putus. Diembargo ku ieu putus, sedangkan kan kuari henteu bisa sanagara doang. Amerika ngaembargo, jelas geus 4 negara pasti milu. Model kuari Qatar tek milu anu Misro milu dan lain-lain sebagainya. Nah, ieu negara teh kan geus kitu. Akibatna ya negara henteu maju perekonomianan. Nah kuari ieu ya Yahudi Bani Quraidah diembargo ku Kangjeng Nabi. Kulantaran diembargo 25 poe besi berkelanjutan kan kadituna timbul sieun di hate-hate Yahudi Bani Quraidah. Akhirna kepala Yahudi Bani Quraidah ngaranna Ka'ab bin Asad manehanana langsung nyarita ka kelompok Yahudi Bani Quraidah. Cek pimpinan Yahudi bernama Ka'ab bin Asad, ya masyarul Yahud, wahai kelompok Yahudi Bani Quraidah, qad nazala bikum minal amri ma tarawna wa anni uridu alaikum khisalan thalathat. Perlu dikanyahokeun urang diembargo ieu instruksi ti Muhammad telah menginstruksikan apa yang telah kita ketahui dan rasakan sekarang. Dengan demikian 3 perkara coba pilih supaya pengembargoan dicabut. Hiji, urang kudu nurut ka Muhammad. 3 perkara cek Yahudi wa mah anu 3 naon? Geus kieu bae kuari malah urang daripada berlarut-larut kadituna bakal bahaya nu gede, sedangkan Muhammad geus katinggalik kegagahanana jeung kaistimewaanana. Urang kuari terdesak, urang kieu bae kuari bayu nubayyi'u hadzal rajul wa nusaddiquhu fa wallahi laqad tabayyana annahu la nabiyyun mursalun wa annahu alladhi tajidunahu fi kitabikum tu'minuna ala dima'ikum wa amwalikum wa abnaikum wa nisaikum. Yuk urang beat bae geus babarengan ka Muhammad, urang ngabenerkeun Muhammad. Ceki Ka'ab demi Allah nyata
tertulis di kitab Quran dibaca yana Taurat annahu la nabiyyun mursalun. Muhammad memang yakin nabi anu diutus ku Gusti Allah. Wa annahu allazi tajidunahu, jelas Muhammad duku maneh ka perangi kabeh fi kitabikum. Baca dina kitab Taurat tanda nabi nu bakal datang, nabi akhir zaman setelah Isa. Ngaranna Muhammad. Tanda-tanda rambutna, pangambungna, biwirna, celikna, dedeg pangadeg, kulitna, akhlakna, seperti itu. Geus mendingan orang iman bae geus kan. Kumaha eta Yahudi? Barang di bejaan seperti itu. Urang lamun iman kumaha? Aman engke ceknya. Urang moal di perangan ku Muhammad. Harta urang jadi aman, anak urang jadi aman, pamajikan-pamajikan keluarga urang jadi aman untuk mengambil pengamanan. Geus, urang beat bae geus ka Muhammad. Kumaha setuju? Tetep bae Yahudi fa abau. Ulah waka gancang-gancang arariman urang atuh. Keheula. Perlu pertimbangan kaab. Teu mah babari teuing teu mah kos kitu mah. Nah, lamun urang kuari ieu embung kumaha ieu? Lamun embung iza abaitum ala hadhihi. Lamun marane embung teu iman ka Muhammad, embung percaya ka Muhammad, embung nuturkeun aturan Muhammad, urang bakalna dibunuh anak-anak urang, pamajikan urang, keluarga urang. Ieu kan bahaya pasti. Urang berhadapan jeung prajurit Muhammad perang. Nah ieu nu dipermasalahkeun urang merangan kelompok Muhammad eta kan berat. Seperti eta lah. Coba kumaha? Yahudi lantas ngomong memohon bahwa aya keneh jalan keluar. Coba. Urang neangan jalan keluar coba kumaha? Akhirnya pertimbangan Yahudi untuk mencari jalan keluar, memohon ka Kangjeng Nabi. Wa arsalu ila Rasulillah an ib'ats lana Aba Lubanah. Coba ngutus ka Muhammad supaya bisa menyelesaikan seseorang di kelompok Muhammad nungaran Abi Lubanah. Sebab Abi Lubanah teh kapan tadina Yahudi. Anakna kan aya di urang keneh, pamajikanana jeung keluarga aya di urang. Harta-harta nage kapan nyana aya keneh di urang. Supaya nyana bisa mempertimbangkeun, coba mohon ka Muhammad seseorang nungaran Abi Lubanah. Setuju oge akhirna. Datang kelompok Yahudi Bani Quraisyah ke Kangjeng untuk memohon supaya diutus salah seorang nungaran Abi Lubanah dalam rangka menyelesaikan konflik supaya ulah berlarut-larut. Kudu kos kitu di nagara ge. Di negara orang konflik kamari. Di antarana konflik anu teu nyaman. Lantaran ketidaksetujuanana masyarakat Jakarta dipimpin ku Ahok. Maka terjadilah demo besar-besaran. Nu kuduna makan dipanggil aya naon ieu mah deuk datangnya ka istana kok teu meunang. Ieu teh salah tas eta. Tetapi lain berarti salah secara total. Horenganan meureunanan ieu kan kembali ke konstitusi. Siapa aing heran. Bangun sinis teh. Lantaran ieu dipilih ku masyarakat, maka dikembalikan deui ke masyarakat. Sebab naon? Sebab hanya kelompok kecil lah yang tidak setuju. Nah, dengan demikian kembali ke konstitusi. Dengan demikian, tunggu. Kita adu kekuatan. Pilih kembali ke salah negara. Sebab di urang negara demokrasi. Ya kembalilah ke masyarakat. Dengan demikian, kita uji coba kekuatan. Dah. Cuman masih kena ditang tayungan ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Ahok KO. Selesai permasalahan. Padahal ningali demo nu sakitu gedena.
Mestina kan jana datang ke istana teh kudu dipanggil deui. Ja aya penasehat kan di negara teh. Wiranto penasehatna, Ki Hasyim Muzadi penasehatna dan lain-lain sebagainya. Atuh batak naon? Teh panggil. Ngomong duaan. Sang pendemo dengan presiden. Tontonkan ku urang kabeh. Tanya, naon alasan-alasanana? Kan ngeunaheun mestina kitu. Tetapi geus kuari kembali ke konstitusi masalah geus tah. Alhamdulillah tinggal kuari permasalahanana ieu adalah konflik. Konflik naon nu keur dipermasalahkeun di Indonesia mestina kan dipanggil. Konflik kan macam-macam di Indonesia teh. Konflikna konflik politik, konflikna konflik perekonomian, konflikna konflik perbudayaan, konflikna konflik agama, penganiayaan, konflik agama, penistaan dan lain sebagainya. Ilah konflik-konflik ieu nu kudu diselesaikan. Nah, kudu cerdas pemerintah teh atuh konflik naon di permasalahan teh. Jadi negara teh aya menteri-menterina. Jadi negara teh aya DPR-DPR-na. Jadi negara teh aya MPR-MPR-na, aya penasehat-penasehatna. Kon teu bisa menyelesaikan konflik bangunna, tapi ternyata alhamdulillah selesai. Kembali ke adu kekuatan. Nah, ieu kan model kos ieu untuk menyelesaikan konflik. Sehingga diembargo ku Kangjeng Nabi. Ieu konflik besi berkelanjutan. Perekonomian macet, perpolitikan teu jalan, perbudayaan macet. Maka dinasehati ku ketua Yahudi jadi terima kan ku masyarakatna permasalahan anak ieu adalah permasalahan naon coba konflik ieu urang selesaikan mohon salah seorang dari mukminin rombongan Muhammad supaya berhadapan jeung Yahudi Bani Quraidah untuk menyelesaikan konflik. Masya Allah geus dicontohan ti baheula jai kok salah geus dicontohan ti baheula ge kan geunah kepala linter kan kabeh. Konflik naon bae ge? Konflik rumah tangga nu tadina dianterkeun ku hari papisah henteu meunang ngeuneunahan teh atuh ngutus salah saurang untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Kok nu tadina direpokkeun ku hari teh repok sih? Nah, atuh hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Ye, atuh jelas. Atawa kieu, ieu rumah tangga nu kuduna repok, kok ieu konflik terus we tambah pamajikan. Hayangnya tambah konflik apa selesai ya? Atau tsunami ya? Permasalahan konflik-konflik model kos kieu kan patalina jeung negara. Nah, kunaon ieu Yahudi menta diutus nu ngaran Abi Lubana. Aya trik jeung unsur politis di jero. Bisa selesai asana ku Abi Lubana. Kurang iman begitu saja, waduh tidak mungkin cek Yahudi. Bari di hateletik dah bener aja Muhammad teh tertera ieu di kitab Taurat eta delemana persis. Tetapi kapan urang teh kan boga kitunan budaya-budaya jeung boga harga diri masa kudu imban kabeh ka Muhammad teh tidak diselesaikan tetap hese. Maka Abi Lubana dimohon ka Kangjeng Nabi. Diutuslah ku Kangjeng Nabi turun ayat ieu nuzila fi Abi Lubana ngaranna Marwan bin Abdul Mundir. Lalu diutus ku Kangjeng Nabi ka kelompok Yahudi Bani Quraidah. Maksudna liyanzilu ala hukmi supaya tunduk Bani Quraidah atas hukum-hukum Abi Lubana. Astasyaruhu mohon musyawarah kelompok Yahudi Bani Quraidah terhadap Abi Lubana untuk menyelesaikan konflik tersebut. Diutus ku Kangjeng Nabi. Hai Abi Lubana. Kelompok Yahudi Bani Quraidah anu kuari di embargo lantaran tertunduk karena aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Diselesaikan ku ketuana ku pemimpinna untuk supaya beat ternyata nyana moheng. Apa itu moheng? Duh, siapa heset sih hoka moheng ngacan. Moheng eta ngejengkat bungin. Maka aya permohonan di Yahudi Bani Quraidah maneh supaya datang ka ditu untuk menyelesaikan konflik ieu. Selesaikan Abi Lubana. Siap.
Abi Lubana maju dengan gentleman membawa amanah anu sangat luar biasa berat, sebab andai kata tidak selesai terjadilah peperangan anu dahsyat. Di mukminin geus disiapkeun pedang-pedang geus diasah, di Yahudi sarua bae andeikeun teu selesai terjadilah peperangan anu dahsyat. Sarua tiba heula datang ka ayeuna konflik seperti itu. Kemari demo asa deuk perang, andai kata teu selesai perang terjadi. Encan berarti selesaikan ayeuna ge, masih keneh ditunggu kelanjutanana kumaha. Tinggal ditinggali roda perpolitikan jeung perekonomianana. Sebab di negara urang aya anu resep model kieu, aya anu teresep. Prosentasena nu resep sabaraha, anu teresep sabaraha. Nu teresep bakal nyin komplotan-komplotan. Nu resep kumaha? Maka bakalna ieu dimusyawarahkeun jeung para syaitonir rajim. Penggede-penggede. Kumaha supaya ulah terjadi konflik? Ayo. Iya, modelna kos kieu. Geus sarariap. Mukminin sangar. Siap. Sakitu mah sakicep. Yahudi karena gengsi, ayo paeh-paeh geus pokona orang beak-beak, nu penting ulah mundur, kumaha coba. Lamun kejadian model kos kitu. Ya Allah. Urang lamun nyaritakeun di negara urang kabeh ge ieu kitabna Al-Qur'an. Tapi konflik terus-terusan. Urang mun nyarita NU kitabna Al-Qur'an. Urang mun nyaritakeun Muhammadiyah kitabna Al-Qur'an. Urang lamun nyaritakeun tentang huruf kitabna Al-Qur'an. Urang mun nyaritakeun HTI kitabna Al-Qur'anul Karim. Urang lamun nyaritakeun berbagai organisasi Ikhwanul Muslimin kitabna Al-Qur'an. Nah, pesantren modern kitabna Al-Qur'an. Pesantren salafiyah kitabna Al-Qur'an. Kopi tengah hiji. Tengah hiji. Ikan berarti aya konflik-konflik. Di jerona aya muatan-muatan anu lain semata-mata Al-Qur'anul Karim. Kudu diriungkeun. Dimusyawarahkeun. Ngutus. Supaya utusan-utusan tersebut bisa menjelaskan tentang kepentingan anak jeung supaya diluruskan di sebuah negara Indonesia kan mantap. Lamun kamari sekaligus HTI bubarkeun alasanana naon? Engke kadituna mungkin NU ge dibubarkeun. Engke kadituna Muhammadiyah bisa dibubarkeun. Dengan mudah pembubaran tersebut salah. Atau jaya badan hukum panggil lah. Mendingan panggil seluruh organisasi. Ayo. Coba utus musyawarah. Tak cara iya tak. Memohon Yahudi Bani Quraisyah supaya Abi Lubana bisa menyelesaikan konflik tersebut agar embargo dicabut sehingga hubungan antara mukminin jeung Yahudi di bidang perekonomian lancar, di bidang perpolitikan bisa lancar, perbudayaan bisa diatasi. Apakah kumahanyeun aturan-aturan anak? Mohon Abi Lubana supaya maju. Eueuh hesena. Urang hirup di negara Indonesia teh geus setengah abad leuwih, aman-aman bae. Nu Islam ngarasa tentram, anu Kristen ngarasa aman, anu Konghucu kitu keneh, anu budak kitu keneh, aman-aman bae. Nah, mulai kayak penyerangan di Kristen ka muslimin, ka mukminin, di mukminin kitu keneh. Penyerangan iya masa sih teu bisa konflik eta ku urang diselesaikan supaya ulah terjadi peperangan. Ngadenge urang masjid anu dibeulem. Gereja anu dibakar. Haji ieu setelah dibeulem kieu apakah jana haju arasup Islam jan teu? Setelah anu ieu dibeulem deui apakah manehna arasup Kristen jan teu? Nah, daripada engke jadikeun kagedean konflik atuh maningan ku urang diselesaikan. Nah iya asal penyelesaian nah mantep. Nah iya kita mah Indonesia kajen mah loba nu ngurusan tah geus umbalayah cuma urang geus Al-Qur'an bae ngan emang nyelap we saeutik nyelap aya ahokan nyelap
set diutus ki Abi Lubana. Setelah diutus Abi Lubana, ya, kami memohon kepada Muhammad agar engkau bisa menyelesaikan konflik antara Yahudi Bani Quraisyah dengan mukminin pimpinan Muhammad. Dengan demikian, coba supaya pengembargoan ini dicabut agar perekonomian lancar kembali. Mohon supaya konflik tersebut bisa diselesaikan. Cik Abi Lubana, ieu mah gampang permasalahan. Nu paling istimewa Abi Lubana begitu nyana berangkat membawa misi penyelesaian. Datang ke Yahudi Bani Quraisyah. Begitu nyana datang, dihormat. Lalaki-lalaki Yahudi kabeh narangtung menghormat ka Abi Lubana. Inilah pimpinan yang bisa menyelesaikan konflik. Kita angkat topi kepada Abi Lubana. Encan ge si hormat. Awewe di jakabe sungkem. Kararieu kabeh. Kemudian barudak laletik careurik. Mohon ka Abi Lubana supaya embargo dicabut. Dirinya ke Abi Lubana mikir, cek Abi Lubana, lamun ieu dilanjut permasalahan, sedengkeun harta aing loba di ditu. Sedengkeun turunan aing teh aya di ditu. Anak aing lain anak aing bae meureun anak ua aing, anak mamang aing, anak adi aing. Tetangga aing, wah ieu lamun peperangan bahaya. Terutama kebon-kebon aing yang perusahaan aing bisa hancur. Wah, cek Abi Lubana, demi mengutuhkan harta aing, demi mengutuhkan keluarga aing, demi mengutuhkan anak aing, maka Abi Lubana anu sakitu hebatna utusan Kangjeng Nabi mengkol hatena untuk mengkhianati mukminin. Politik seperti itu, politik mah seperti itu. Berangkat di imah mulus di tengah jalan mengkol. Keur awal-awal dek jadi DPR niatna mulus. Barang geus diuk di kursi embol-embolan mengkol. Masyarakat mengharapkan ieu mah jalurahna ge ustaz. Insyaallah karim. Diharapkan untuk melaksanakan roda perpolitikan di desa tersebut seadil-adilnya. Dengan niatan anu mulus si ustaz ge insyaallah. Begitu terpilih, keustadanana mulai sapoe leungit, masya Allah. Setelah dilantik, hanya beberapa hari keustadanana kadituna bebajingan. Eta sakelas lurah. Komo kelas bupati. Emang bupati aya anu lain bajingan eueuh. Bajingan kan. Lamun make kacamata Al-Qur'an. Lamun make kacamata bajingan mah tuh nya ge boh KM bajingan. Hesek wari urang. Tah, iyalah. Ieu sagede Abi Lubana bae diutus ku Kangjeng Nabi untuk menyelesaikan konflik penyelesaianana di jalan belok katena mengkhianati mukminin. Sebab naon? Pan di ditu teh aya harta aing ambalaya. Mun terjadi peperangan cilaka. Oh, di ditu teh kapan aya keluarga aing. Mun terjadi peperangan cilaka.
Beuh di ditu teh pan aya anak-anak aing hincu-hincu aing. Mengkol Ki Abi Lubana. Masyaallah. Dengan penghormatan anu pohara, permohonan anu pohara, maka terjadilah pertimbangan anu belok menjadi nu tatadina ngerasa amanah kuari jadi khianat. Ditanya Ki Abi Lubana, ya Aba Lubana, ataron nansila ala hukmi Muhammadin, bagaimana menurut pendapat kamu wahai Abi Lubana, andai kata kami sekalian tunduk terhadap hukum Muhammad, lamun kami kabehan tunduk ke hukum Muhammad, beat ieu terjadi da kumaha ieu coba dipengkolkeun ku Abi Lubana. Anu samistina mah lamun aranjeun kabeh tunduk ka utusan ka aturan-aturan Muhammad, ka hukum-hukum Muhammad, selesai permasalahan. Geus eueuh eueuh naon konflik bisa selesai sebab manut ka aturan Muhammad. Tetapi cek Abi Lubana, lamun maneh kuari nentang ka Muhammad perang, lamun maneh kuari beat nurut ke aturan Muhammad dipenci. Eueuh penjelasan kabeh. Cek Abi Lubana, maneh beat ke Muhammad, ge. Isarahnya ta. Fa asyara ilaihim annahu adhibut ta. Penci. Kunaon eta Ki Abu Lubana bisa kos kitu? Sebab li anna iyalahu wa malahu fihi. Keluarga jeung hartana aya di kelompok Yahudi. Sangat mencintai harta jeung keluarga, demi untuk kelanjutan harta jeung keluarga, makanya belok nu tadina berat ka mukminin kuari berat ka Yahudi. Nauzubillah min dalik seperti kos gitu. Konflik politik teh kos kitu bae. Teureun-eureun terus bae di negara kitu bae kuari ge terus bae kuari leuwih dahsyat. Maka kulantaran hianatna Abi Lubana, Ki Abi Lubana kembali ke mukminin, embung menghadap Kangjeng Nabi. Lu dianggap bakal bisa menyelesaikan, ternyata tambah konflik. Sebab pengkhianatan terhadap Allah jeung Rasulna, terhadap amanat-amanat. Turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war Rasul. Wahai eling-eling jelema anu arariman, para mukminin mukminat sing hadela takhunullah, ulah rek harianat maraneh kabeh ka Allah, war rasul jeung ulah hianat aranjeun kabeh ka Kangjeng Rasulullah, wala takhunu ulah hianat aranjeun kabeh amanatikum ka amanat maraneh kabeh. Sing hade hiji dilarang mengkhianati Allah. Mengkhianati Allah berarti tengah laksanakeun perintah-perintah fardu Allah, khianat terhadap Allah. Hayang yahok jelema nu mengkhianati Allah ketika jelema nu teu salat eta pengkhianat Allah. Di imah urang lamun aya nu teu salat, ieu ngakhianat Allah. Teu puasa pengkhianat Allah. Tengah zakat pengkhianat Allah. Geus disob teu haji pengkhianat Allah. Loba kene di Indonesia pengkhianat Allah. Nomor kedua pengkhianat Rasulullah. Teu nuturkeun sunnah-sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianat Rasulullah. Nomor katilu ngahianati amanah-amanah Allah, baik di segi agama maupun di luar agama. Agama
Islam ketika ieu agama nu kudu diutuhkeun, kemudian agama dicaci maki, kemudian agama dilecehkeun, kemudian agama ieu diapilainkeun, ieu tanggung jawab urang, sebab mun urang henteu peduli berarti urang pengkhianat agama. Nah, mana teh sih ada? Selain agama, diri urang. Urang dibagi bere mata ieu amanat. Aing mere mata ka sia, jang neuleuan Al-Qur'an, jang neuleuan hadis, jang neuleuan kitab-kitab Allah. Digunakeun naon ku sia mata sia. Cukup jang colokeun malaikat di akhirat ketika neuleuh TV. Kocek. Hayu sia. Komo eta mah aki-aki geus kieu mah eta. Nggak sama geus disiapkeun ku ari timah digolotrokeun. Udang hees lain ngalawudu. KWC di bawah. Keur ngising. Iya. Starolol kabeh. Pengkhianat kita. Cili amanat Allah. Irung amanat Allah. Lisan amanat Allah, lenat Allah. Beteng amanat Allah, suku amanat Allah. Dubur amanat Allah, kubul amanat Allah. Awas ya. Namun sia hianat terhadap amanat-amanat Allah, geus ngajungkel di neraka jahanam. La takhunullah war rasul. Ulah ngahianati Allah jeung ngahianati Kangjeng Rasul. Di urusan harta, ghanimah, ieu aya aturan Allah nu ngabagina Kangjeng Nabi. Ketika menang ghanimah, nah ieulah ulah hianat terhadap ghanimah. Diatur ku Kangjeng Nabi, pengaturan Kangjeng Nabi ulah dihianati. Amanat ulah dihianati. Eta terhadap ghanimah. Kuari urang ye, awas. Ieu kaparduan teh amanat Allah. Nu nyampaikeunana Kangjeng Nabi, nu utar aturna Kangjeng Nabi, ulah ngahianati Allah jeung Kangjeng Rasulullah. Kemudian ieu kabeh adalah merupakan amanat. Kade ulah dihianati. Kekayaan amanat Allah sing hade ulah mengkhianati kekayaan. Jabatan amanat Allah, awas ulah mengkhianati jabatan. Awas kade pangkat amanat Allah, ulah dihianati pangkat. Sehat amanat Allah, ulah mengkhianati sehat. Ilmu urang diberi ilmu ku Gusti Allah, ulah mengkhianati amanat Allah. Mana diberi ilmu naon? Diberi ilmu politik kade. Sing hade sia diberi ilmu politik teh ulah dipake hianat. Menghianati politik nu dibikeun ku Gusti Allah cukup jang hojai di neraka jahanam. Urang diberi ilmu agama ku Gusti Allah, ngarti kana tafsir, ngarti kana hadis, ngarti kana fikih, ngarti kana tauhid. Awas, amanat ti Gusti Allah ulah dihianati amanat. Kiai aya ngahianati ilmu kumaha? Dijual. Dijual teh ka arti cenah kiai dijual teh. Maneh jadi kiai Golkar engke ka dituna menjual ilmu maneh untuk mendukung Golkar, lain ka Allah eta geus menjual amanat Allah. Kiai-kiai Golkar bakal dikerahkan, diancub-ancubkeun sebab nyana geus mengkhianati agama. Goblok ka kiai Golkar. Lain cak aing cak Allah. Emang nyampaikeun doa. Ih cenah teu mah kiai nyampaikeun aing mah balik. Balik sia. Oh tadi tuh. Awas udang isin sia. Aduh. Eta wala takhunu amanatikum. Jihi ulah ngahianati amanah hanya untuk partai
lain ka Allah, hanya untuk organisasi, lain ka Allah. Mantak baheula mah bau NU teh luar biasa dengan atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masyaallah murikak buluran. Tapi kuari NU dek dikamanakeun dijualna sebagian tapi hianatnya. Eta cenah modal penceramah. Wah eta teh sarua. Aduh. Pengkhianat. Kiai-kiai anu osok ngajual ceramahna pengkhianat deleukeun tungtungna. Lain ngagungkeun Allah. Waduh cenah kalau mah teu butuhkeun amplop mah nu penting mah jero. Hianat. Hianat. Pancena kadinya nunjukna kabeneran. Hianat Gusti Allah Agung. Ulah jadi pengkhianat urang. Masyaallah. Geus bubul atuh tambah nu boga jabatan mah jangan hianati. Dilantik nama Quran dikieukeun. Demi Allah, kami nyandang kitukeun haba Quran. Masya Allah. Kadeuleu ku kabehan Quran dikieukeun sanu nita meureun. Hianat horenganan. Ya namun di negara orang DPR teh hianat maju mantep. Namun pemerintahna teh hianat siada jalan diampar ku emas. Kuari dipicung ka dieu Mas Tono malulu. Ngaguling gedeung-gedeung Mas Tono, gedeung-gedeung Mas Eko. Akibat naon ya? Untuk hianat, bawa kemana lagi? Iya, tanda hianat terus. Jadi kuari mah kabehan ya pengkhianat orang. Kabehan tuh kuari mah pengkhianat. Geus puguh kiaina ge jangan jualan ceramah hianat. Kayak ditanya ke di akhirat. Geus puguh anu di kelompok mah demi kelompokna hianat, lain demi Allah. Hianat berarti. Geus puguh pemerintahna hanya untuk kantongna bae hianat. Nah melalui ayat ieu coba urang supaya terbuka hati urang lain dek ngagogoreng kiai, lain dek ngagogoreng masalah kitu pemerintah, tapi supaya terbuka urang supaya ulah aya di jero ayat ieu. Hindari coba pengkhianatan. Sebab ieu ayat teh khusus nama jang kabilubadah, umum nama jang seluruh masyarakat, seluruh manusia datang ka yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu jelema nu ariman nu aya di Cikupa. Aya Cikupa aya tadi. Eta. La tahunullah war rasul. Hei mukminin mukminat Cikupa, ulah osok ngahianati Allah. Kuti sarolat urang Cikupa tarolol. Tenurut ke aturan Kangjeng Rasulullah garoblog. Wala taqulu amanatikum ulah hianat ka amanat marane kabeh nu geus ditemblekeun ku Gusti Allah ka maneh sing hade ieu amanat khusus Cikupa. Bacakeun deui ku urang di Bojong. Ya ayyuhalladzina amanu urang Bojong. Aya di dieu Bojong. Sing hade sia nyeureun sendalna ulah ngamana ulah hianat. Aya Bojong. Kunaon di Quran aya Bojong. Masya Allah. Urang mah teu daya teu upaya lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu leumpang urang moal diangkat jadi wali. Urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali. Sebab naon? Sebab aya ikhtiar. Satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan, guguli bedan. Non gitu ngaranna bubulik bekan. Bubulik bekan dina syariat bae. Pan urang naik tah kana hakikat teh ngaleungitkeun ikhtiar.
bisa udah ngalengitkan ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara ngalengitkan ikhtiar. Jadi ikhtiaran ge ku urang ku ari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu. Urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain. Urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar. Ikhtiar urang teh naonan mun kurang diamati mangan teu meunang langsung notob urang ninggalkeun ikhtiar. Urang balik ngaji ti dieu tek bae datang ka ieu mah ka ulan kapan teu muka warung lah sajan muka warung ge ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae. Terus kumaha Allah bae pun jadi kieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu ye wah sana lain deui ka atuh geura dahar lah sanajan dahar ge ku Allah henteu disebutkeun mah sebuah bae tanaga mati Allah lah geus moal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu ka dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu melu beas pasrahkeun ka Allah bae ye pan dari kieu ye wah tak lain gitu metakeunana lain gitu. Jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu. Nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna. Nu lain hakna kudu dipicen awal neuk picen ikhtiar. Nafsu aya urang. Contoh nafsu dahar. Nafsu nginum, nafsu sare. Eta teh kapan kudu dibere kudu dicumponan hak nafsu cak Kangjeng Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna tuh bikin atil haqqa kula dihakin bere kula dihakin haqqa urang ye lapar aya hak lapar dahar nafsu dahar cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna cek syariat pae sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta cek syariat heula cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangeunahanana sesenangan dahar tuh sia de urang hayang nginum dahaga lah ulah nginum cenah eta saupa tuh modar sia ngelew bisa di dinya hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kullah hakin dihaqq hok geura dikeun supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga enakanana talazulna sesenanganana istima'na tamatuna ta eta nu ulahna. Jadi aya dua setiap orang dahar aya dua didinya aya hak dahar aya sesenangan nginum aya hak nginum aya sesenangan pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana pamajikan aya hak pamajikan urang teh biologi pan urang teh itu ye atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot nah eta teh gabogaan hak ngan eta sesenangan leuwihina nu teu meunang mantak diatur adab-adabna jadi lain berarti nafsu lain dia kan dibunuh teu meunang diatur nafsu teh nah mantak supaya orang bari dahar ge inget bae ka Gusti Allah hiji ulah sesenangan dina daharna ulah enakan dina daharna ieu mah nyumponan hak dahar awak mun henteu make sangu nisbat di Indonesia leuleus niatan jang ibadah fikih keneh tah wari praktekna melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget bae ka Gusti Allah urangna ti Allah ku Allah ka Allah ieu teh ti Allah ku Allah ka Allah tah kos kitu terus urang emang teu ngomong eta sangu ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dahar kapakur jadi urang teh bari dahar teh temen saya kira-kira henteu bakal dijadikeun kekuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubah ieu urusanana kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atuh lah tah ngomong
setiap orang dahar teh sangu ngagerokeun urang lauk ngagerokeun urang nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureuyaan lain cak sangu cak lauk cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa. Nah eta urang kos kikituan tak eta teh ngaranna hal itu jadi hal nyaritakeun hal berangkat urang tina dahar aya hal mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal waspul fadlah nu tadina mah biasa ku ari mah ku Gusti Allah ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa tina hiji makom kana makom nu lain biasa mulai urang tina dahar tina nginung tina pake tina sare terus sare lamun teu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun sanggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus cukup bae ngampar di handap mantap ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae keur ngaji ge hees bae kana nyaho tarekat nyaho ahli setan pamata eta kos kitu lantaran izin ka Gusti Allah izin urang neuleuh spring bed neuleuh kasur terlalu mewah ingat urang ka kuburan di kuburan mah ampar-ampar acan teu pantes jeung teu layak awak urang encan boga makom can boga darajat monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang memuji ka awak urang urang teh terlalu menghormat awak urang ngajauhan urang jeung Gusti Allah urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah nama aja selalu deket ka urang tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid bahasa Gusti Allah aing mah deket bae adapun sia ka aing terserah sia setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang na ieu teh makin jauh urang begitu urang dek make sapatu dek make sendal teh layak asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad aing mah pan kiai eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah begitu urang dek make baju itu pantes urang mah pan mulia masa DPR make baju na kos gitu batik dong woi itu pantes atuh teu make batik mah eta lah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah datang ke mana urang menghargai diri urang di dinya lah letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah nuantak ai satung can bisa mah can bisa eta ngajauhan urang make samarenda secara lahiriah mah mantep jasa orang secara batiniah mah ngajauhan urang ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara samarenda jauh urang jeung Gusti Allah sebab naon urang kurang menghargai Gusti Allah menghargai ka diri urang dipakean samarenda abeh necis sabaraya hargana baju ieu mah 100.000 aya ieu mah 200.000 beda kok beda gimana dipakeun ngeunaheun mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing memakai nu 300.000 hiji mah leuleus kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna tah aya bahasa dideuleuna karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah berarti kan urang menghargai diri urang jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus eta teh cek zahir kos kitu batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah kehalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang ka urang menghargai urang jadi supaya urang teh hargaan cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang semakin teh di mahal-mahal awak urang semakin deket urang jeung Gusti Allah semakin teh di mahal-mahal semakin deket semakin deket jasa geus teh dianggap awak urang deket jasa nu mantap urang teh ngahiji jeung Gusti Allah ngahiji teh bahasa teh teu beunang kurang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu beunang aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk pan Gusti mah khaliq masa makhluk jeung khaliq kudu ngahiji pan mukhalafah lil hawadis nah dek dibawa ka dia sasar sia guru mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar
teu meunang teh urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe can nyaho jeung can boga perasaan. Teu meunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu meunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan eprek nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Saya sudah berjanji sehidup semati. Gomal teteh. Bohong teteh. Eta kan perasaan eta tah kuari dikagusi Allah kan. Eta makan kasih sarwiti tah kos itu mah. Kuari dika Allah kan rasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal berarti ndek kumaha ngomongna mantak bahasana wahdatil wujud sasar lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud ya lamun ku urang endek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah jasanajan ku kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan nu mantak ngabahasakeun torekat bisa di anu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun torekat bahaya cilaka sia saha guruna kuari batak si hade guruna ieu kudu nu mursyid oh alhamdulillah cenah kula geus ijazah torekat tamat cenah sabaraha saminggu di sakaliguskeun bae lah dipotokopi eta na ge je torekat si kos kitu tah mah ngaji amil kos kitu mah atau surat undang. Tak bisa torekat bejalin Gus ditata supaya leungit perasaan sorangan. Mantap kudu boga guru nanti anu paham hawa nafsu. Geus ieu nafsuna dina pakaian, guru nyahoeun. Pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian. Ieu nafsuna nafsu dahar, nafsu daharna nu kudu diucutan. Supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang. Ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraanna nu kudu diolah ku guru teh kos kitu. Ieu mah nundutan bae keur ngaji ge. Nah iya. Nah iya ya, sia mah geus naek cek guruna. Aing ge sok nundutan bae. Berarti geus turun ka sia ya kuari. Tah eta kos kitu tah. Ieu keur carita gambaran-gambaran bae. Jadi lain sambarangan noregat tah eta teh keur carita hal ndek menempuh beda cek di dieu. Al halu teh hal teh wal ismu teh al wasul fadlah li adahu muhabatun tak eta teh pameret ti Gusti Allah. Nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat atuh urangna ge dibere nu teu berangkat mah teu dibere aya ge jarang disebut murad teh jarang ya tetep murid henteu 1000 hiji nu dimurad ku Gusti Allah tetep murid lantaran naon hesen mentak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyahoeun nya nama datang diangkat bae kan ku Gusti Allah diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali hese nya deuk ti mana mimitianana hese tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun deui ulah kitu kieu tak kudu dileureulan nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian ieu pakaian cak guruna teh pakaianana ieu lain sakadar hak make pakaian pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna ta eta anu bakal jadi siksa laksi lain maksud dari siksa heulanan sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah kahalangan ku bagusna lantaran nyana menghargai dirinya supaya bagus ta eta kos kitu ta eta picedan heula beda jeung kieu lamun kitu mah nya nama teu hayangan boga anu bagus lain deui sebab jadi mah teu usaha cicing bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore ieu mah pang makekeun bae tah misalna Bib Rozak ternyata jore ieu mah kiai pang makekeun bae abdi mah hayang bil berkah oh geus atuh teu nanyakeun sabaraha teu nanyakeun kumaha geus dipake bae teu jauheun dirinya bahwa eta teh bagus atawa ieu mah emang aya ge nu bagus henteu naon nya teu hayang bagus teh ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hakna make naon nutupan aurat jeung adab beres geus ka dituna geus teu boga perasaan teu boga ikhtiar teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganana sakadar nutupan hakna pakaian masalah apa kos kitu mah
urang boga kendaraan anak jore kuari ngahaja ye mengamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur derajatna geus datang ka luhur tangkal kalapa ye wasa ragag bisa ya asana ye teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik Avanza jore teh mah kos kitu mah minimal Fortuner eta ngamulyakeun diri urang ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh ta jeung Gusti Allah jauh tadi misalnya geus boga Fortuner teh je teu bagus yo mendingan Polpo bagus Polpo nu anyar teh dempok sakumaha urang Karawang insyaallah ngagidegna hebat jasa lamun aya gejlugan teh nyoy pan aya mobil nu di mah urang mah hulu ka luhur du ngancul ka luhur aya teh mah kadeu lain nyoy ya kumaha harga atuh naon gitu. Nah, berarti kan orang mending meuli Polpo baik menghargai diri tina Avanza ka Fortuner jauh Gusti Allah meureunanan aya bangsa sekitar samarhalah mah tidak Fortuner ka Polpo wow tabati masri ka magrib jauh beda jeung kieu di mah pangmakekeun bae cenah kiai kula boga bilik manya ge ihayang saudara babil barokah bae jadak kula mah ieu teh mere tepang makekeun ku kiai paranti ngaji paranti naon kitu ngaranna ziarah dan lain sebagainya masalah henteu dihayangan ku urang henteu dimaksud ngamulyakeun diri urang ayana kos kitu jeung boga perasaan Avanza Kijang Fortuner jeung Polpo akur bae masalah tadi tinggal kumaha hate urang menghargai apa henteu urang ka diri urang satungtung urang menghargai urang berarti harga Allah kurang. Tadi dia bulak biluk daya iya hal ya sih ada ya satungtung orang menghargai diri orang harga Gusti Allah di diri orang kurang ku penghargaan orang ka diri orang kumaha sih ngomongnya tuh kali itu eta lah nu ngajauhkeun hijab data ikir carita di kendaraan carita di pakaian carita di dahar orang naik mobil lapar ya beuteung geus aya hak tah hak kudu dicumponan ye yuk tadi dia baik warteg dematu kunana emang atuh teu pantes urang meluhur derajat ieu mun diomongkeun kan kos kitu tah mun diomong ulah di warteg atuh warung Tegal beres tah mah tuh tetangga aing ge aya urang Brebes orang Tegal ulah banget tuh lah kurang bagus sama restoran anak kos kitu deuk dahar dengan restoran nu bagus emang nu deuk diasupkeun kursi emang nu diasupkeun meja samu nu diasupkeun lagi tah menghargai urang ka diri urang sakumaha jauh urang jeung Gusti Allah ieu keur carita hal heula deuk karoba hal tina nafsu ieu teh mimitina berangkatna matak nafsuna diopedan heula ye atuh anu deuk diasupkeun sangu mah ulah neuleuh mejana ulah neuleuh korsina ulah neuleuh restoranana atuh asal aya sangu bae geus bae warteg ulah hina warteg mah harideung di mana ge iya restoran ulah kunaon emang pelayanan deuleuh Gusti lalaki terasa mah waduh neng teh aya teh nu rumbe teh iya di deuleuh urang bagus kunaon bikang nama kolot barang rek lewat iya naon ieu mah nelayan iya di dieu kelas urang nu kos kieu mah mantep kakarak datang doang nangis aya nu mawa kos kitu teh tah buku di hareup teh make pulpen ieu na beureum maju sadia ka dieu kahana pingpina putih ieu kelas urang ye silakan Pak minumnya mau apa Pak aduh kelas tinggal kelas di dunia mah naik kurang teh tina kelas warteg naik ke kelas restoran biasa naik ke kelas naik ke nomor sekiji dunia mah luhur jelema kabeh memandang istimewa menurut Allah jauh makin jauh sebabna menghargai urang ka diri urang tah ku penghargaan urang ka diri urang sakumaha urang menghargai diri urang berarti urang teh aya berarti diri orang mulia dimulyakeun ku urang sorangan dipapantes ku baju nu mahal dipapantes ku kendaraan nu mahal dipapantes ku restoran dahareun anu mahal Allah berarti tersita coceng teteh hak Allah sebab di jero hate urang aya nu dipake ka cinta jeung pake karesep sarian Allah baju teh kendaraan teh dahareun teh jauh Gusti Allah
mulai salat orang Allahu Akbar eta polpo mah ieuna non lampuna tukangna bagus hebat teh eta nu kuari mah aduh dibandingkeun jeung Mercy bagusan polpo Mercy ge bagus sebenarnya masa waduh eta nu kuari teh naon Hyundai bagus teh kos Alphard we gede deh sabaranya hargana di mana eta sih itu sabaraha poe eta teh urang ngamun meuli nya mun keur salat sih aya transaksian segala datang ke mana ngahargaan diri orang ngahargakeun diri orang nah iyalah etalah pangkat orang didinya Allah datang ka leutik teu kadeulean ku terlalu menghargai orang ka diri orang nah dina ilmu tarekat teh supaya diri orang ulah dihargakeun ku urang sepelekeun awak urang akurkeun jeung tai kotok akurkeun jeung tai embe akurkeun jeung kocomeran nu atak diciduhan tiis bae diciduhan urang siap barang di dalam nu ciduhanna gadis bari senyum mantap tenang lagi cek urang teh aduh tak ieu teh ngahargakeun urang ka diri urang eta lah hijab nu matak ngeunaheun jasa ge salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang atuh nikmat ngeunaheun salat teh Allahu Akbar geus ulah make usolli ka ditu na mah usolli teh salat kaula berarti nyana teh ngaku aya diri eta mah kos kitu mah salat sapinah mah salat sapinah tah mah geus mulai ting ke zuhur geus ulah usolli aya jadi Muhammadiyah sana ieu tarekat lain aja lain lain jadi Muhammadiyah kajajaden dia ulah urang mah keur syariat mah syariat biasa usolli mah keur dongeng jelema nu luhur pangkatna atuh emang geus jeung Allah bae atuh datang ka dieu Allahu Akbar geus teu make Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat teu gitu atuh sanajan di kitu-kitu ge urang di Allahu Akbarkeun we hese bae teu kena lain makomna encan boga hal can boga makom hese gaca kiai cenah kudu disakaligus keun Allahu Akbar tungtungna mah ai salat aing jadi tentenya japan kuduna mah jipan isa aing Allahu Akbar Allahu agung balik deui lah Allah sejak kaula fokus kos kitu mah eta teh salat jelema TK ulah balik deui Allahu Akbar jadi tentenya tungtungna masih utek-utekan di dinya tapi mantap ai lain makomna mah biasa bae heulanan biasa bae urang ngagelegerkeun usolli siap dan hari incan datang ka makomna mah tetep hese bae matak ieu keur carita gitu menang diseriuskeun lantaran ditiru engke bakalna asal ditiru urang robah engke urang teh encan datang ka dinya geus nurutan di dinya bahaya ieu mah saeutik-saeutik bae teu kudu kikituan heuran ieu bae tah meminimalis ulah keterlaluan urang ngahargakeun diri urang panjelema anu ngahargakeun diri mah mending nu sugih nu susah ieu mah aya jelema susah aju asa kasinggung pasya ku aing manang-manang dibeli sia ku aing hulu sia pugunya nana ge dahar hese ngomong dibeli hulu sia pan aya nu sugih onam sia petantang peteten di hareupeun aing sia jeung pakaian sia jeung imah sia diborong sia ku aing mejeuna kan nu sugih mah sakalian sombong ieu mah pugunya nana ge isuk dahar sore henteu aju jana kurang diharga goblok sia tengah hargaan ka aing dibeli jeung hulu sia ku aing pugunya nak nginum ge hese mana teu takabur mah kos kitu tah ulah terlalu menghargai diri urang geura-geura setik mantak carana cek Imam Ghazali sarua jeung Tuan Abdul Qadir mun urang meuli baju ieu sabaraha hargana 300 mah ieu 200 bae tah kos kitu teh deuk mulai geureuketan berarti Allah mun ditanya kunaon emang eta nu mantak 300 kana 200 ulah kieu duitna atuh ai deui tah mah tabana atuh berarti tah mah nafsuna mah tetep lain kitu atuh ieu mah nu kunaon eta nu mantak teu izinlah ka Gusti Allah teu pantes ja awak urang mah kos kieu mah nya make nu mahal-mahal ieu bae tah bagus tah ngadeuketan ka Gusti Allah trek
Gitu tar rumus tarekatnya kos gitu. Rumus hakikat tarekat melalui hakikat. Dek hakikat Allah nggak deketan. Aya deui meuli baju, ieu sabaraha ye? Ieu mah 150, nu ye ieu mah 200 tah. 150 bae 3. Atuh sarua. Atuh aleuyan. Jangan bebeja ka pamajikanna. Ieu mah 200 tah meuli ngabeulina ngan hiji anu 150 mah kabeulina 3 banding ieu mah nya leuwih lobanya. Tuh atuh bloon teh mah. Bloon kene sarua, ieu lain kitu. Turun tina 200 kana hareup 150. Emang teu aya deui kitu duit teh aya mah ayangan lah teu kudu nu mahal-mahal. Di awak urang mah kos kieu ieu pejabat lain urang mah, profesor lain, insinyur lain, jauh sapira di masjid ka imah di masjid ka tah kan bagus tah kadengena ge. Ngeunaheun kan kana hate. Sedep kadengena. Dia cek pamajikan, "Ai teu kapake mah duitna ka dieu teh jang kula." Pan hendak deui bae ka urang. Hidup lorek teh hese jasa, nya jeung urang nya jeung pamajikan saraya jasa. Ai kudu mah lain kitu pan. Dibikeun ka pamajikan, "Dah, geus. Ai jang kakak, henteu, kalau aing mah ngeuseun ka Allah bae, ka hayang menta ka sia." Sapa pamajikan ribet dibere ngendek dicokot deui. Hese, kos kitu teh hese lain lalagan tah. Turunkeun. Geus, ieu sabardi teh 150. Nu ieu, ieu mah ngan 70 bae. Kunaon emang ih terlalu menghargai diri. Geus beuki deukeut Gusti Allah. Deukeut Gusti Allah. Dah di restoran itu bagus teuing, teu bagus, urang mah teu sapira urang. Eta bae tadi. Dah teu bagus teuing. Eta bae tadi nya teh mah warteg geus bahala teh sangu-sangu kene ja warteg ge. Itu cek pamajikan dasar pelit. Oh bener lah tunggu mah gas ka haji di dinya, ulah mah di ditu. Pan misah jeung pamajikan. Aing gara-gara nasaup jadi misah ya. Ese jasa hirup lu bantaknya ulah ketergantungan satungtung aya ketergantungan picen ketergantungan anak ulang kayak tergantung ke pamajikan. Iya pamajikan berarti temawaan ke akhirat, temawaan deket ka Gusti Allah. Ketergantungan urang ke pamajikan, serahkeun pamajikan kumaha hayangna geus ente anak-anak. Gitu ai penting mah biasa ngahiji. Iya urusan anak urusan kos karar itu tah, guys. Pokoknya masa kadek nente, pokoknya aja itu bisa diatur. Sebab naon, lu mau dituturkeun bae urang ngajauhan ya aing Gusti Allah. Anak teh teu bisa nuturkeun urang. Kok kadahanan hudang ti peuting atuh salat telanan. Geus sakali, 2 kali, 3 kali lantaran urang puyeng ku anak bae. Pasrahkeun ka Gusti Allah sabodo sia aing geus ngadidik ka sia. Aing deuk nyalametkeun diri aing hayang deket jeung Gusti Allah. Kudu siap pos kitu norekat. Kudu siap jasa kos gitu. Jadi numantak loba nu teu ngurusan anak, kadeleuna teu ngurusan anak geus ngan teu bisa kadena ala kadar bae. Sebab naon? Ieu hate ieu bahaya ieu. Bahaya pasrahkeun ka Gusti, tawakal tu Allah. Tah eta teh pakaian geus diminimalkeun ku urang, kendaraan geus diminimal lagi mah barang jadi kiai ngagedean, bu, mobilna ge jadi ngabagusan, bener pun. Tiga jauhan yang Gusti Allah teh kos kitu teh. Ieu mah keur carita teu bisa hate, ai bisa mah masalah. Bisa mah masalah. Gus Dur teh mobilna BMW di jerona teh korsina ngan saukur opataneun sok itu gedena BMW opatan. Lantaran nyana jangan ngajojor di jero, bo mah nya kos kitu tapi pan wali. Keur carita sompralna bukti nyatana di zarahan. Lamun lain wali moal bisa dizarahan, embung urang boro-boro ka Gus Dur, ka Abah urang ge teu hayang urang zarah. Iya, di sisi Gus Dur loba maka embung urang zarah. Tapi kan di zarahan pan geus urang dibahas ketika aya seorang ulama, ketika aya seorang manusia maot urang hayang zarah ka dinya lain sembarangan aya naonan di dirina. Ternyata begitu dibuka utuh tanda kewalianna. Aya ieu mah keur carita urang keur lalagaan bae layaripul wali ilallah ieu mah keur carita lalagaan bae. Eta pan di duniana nya presiden, nya mobilna BMW gede deui. Kadang-kadang naik Alphard nya nama, kadang-kadang naik Baby Ben deui. Aduh, aju main hotel bae pan deui. Atuh urang ge meureun daek jadi wali kos kitu mah tah. Hayang urang ge wali tapi kos Gus Dur. Belum teh coba urang mah. Urang mah nu di kesenangan we hatenya na teu dikodok ku urang. Apa hayangeun nya naik mobil kendaraan gitu.
apa hayangan hotel masuk eta mah keayaan situasi bae mesti datang ke hotel anu lantaran meeting di anu, mesti datang ke hotel anu lantaran musyawarah di atu, mesti datang ke Senayan lantaran iku situasi teu hayangan jelema ketika nyana kanyahoan teu hayangna dilengserkeun mun dipertahankeun bisa lantaran nyana teu hayang geus bae dipurgeun bae tuh nah iyalah diminimalkeun ku urang ku ari mah segala rupa diminimalkeun geus make bakiak teh setelah orang tafakur tina beli anu hargana 5 juta turun ku hari teh kayeni atuh tina beli kayeni beli lalaki yeni oh. turun ke sendal biasa ya turun deui ka Lili sendal merek Lili lain Haji Lili turun deui ku ari mah asana luhur teuing make sendal Lili ge make sendal capit swallow luhur teuing swallow ge make buatan bojong make buatan bojong ge luhur teuing ku ari make bakiak terakhir tapi ku ari mah make bakiakna tasawuf jeung make bakiakna anu ngetren ieu mah hayang sohor abeh pajar tasawuf atuh lain deui. Jadi eta kele barangna dipake ku sieu mah bener tasawuf setelah tafakur jeung muraqabah. Embung mahal teuing, embung bagus teuing, embung trek deui nu panghina-hinana adalah bakiak. Beda jeung urang, meuli bakiak tah. Ayo nurutan kiai. Kiai ge sok make bakiak, urang ge make bakiak geus abeh pajar kiai urang ge abeh pajar pan, lain pan. Nah, eta mah lain deui, ieu mah asli make bakiakna teh ngahinakeun diri di hareupeun Allah, hayang darajat Allah. Nu ieu mah nurutan, teu jadi nu ieu. Jadi tak eta teh kos kitu beda teh ieu mah kiai mah make bajuna bagus tapi menang darajat indallah ieu mah make bajuna bagus tapi menang siksaan ti Gusti Allah belain deui naon hatena encan diturunkeun coba hatena ieu keur carita hal angel keneh ieu keur carita tak eta didinya kuncina tah ulah terlalu menghargai diri urang datang ka dicoba ku urang andai kata batur ngomongkeun urang tiis bae urang mah saban nu mantak marah ge pan aya harga si eta ngomongkeun aing emang kumaha gitu aing budak tengah hargaan ka aing goblok meureun pan aing harga aing mah miliaran jual coba ge awak aing catet tengah hargaan ka awak berarti ngahargai diri jauh jeung Allah hayang deket jeung Allah datang ka boga perasaan eueuh nanaonan contoh Kangjeng Nabi Ayub kumaha emang cak setan Gusti Ayub mah ibadah sote atuh bener bae hartanya nama jujung kelan salat ya mah hayang maju tanina buktikeun ku aing cek Gusti Allah janjana mah karena Allah buktikeun coba setan Gusti cak setan teh ayo dibelum hartana tek sugan robah Kangjeng Nabi Ayub henteu Allahu Akbar cek Gusti Allah setan aya harta nu nyasa salat keneh henteu salat dah cak setan tamanya nama demi keluarga anak tamanya nama ngadoa ge jang anak jang keluarga lain jang Gusti tamah begitu Kangjeng Nabi Ayub keur nyantai anak raga kabeh paeh kabeh kumaha tah Kangjeng Nabi Ayub Allahu Akbar setan ge cak Gusti Allah teh aya keneh anak nu nyasa masih jadi ibadah teu masih dah tabajang diri sorangan hayang sehat hayang bagus hayang hebat hayang kubatur pajar di istimewa ya buktikan ku aing sia cak bere buruk sok wabeh awak Allahu Akbar Allah setan awakna geus kumaha kowe rajit Gusti masih ibadah Allah masih naon deui jaheunya jaheunya jadi geus dileungitkeun harta leungit anak leungit awak leungit tinggal qalbu doang Allah robatan teh henteu naon eta mata teu menghargai harta Kangjeng Nabi Ayub teu menghargai keluarga Kangjeng Nabi Ayub teu menghargai awak leungitkeun Gusti awak abdi acurkeun awak abdi tetep ka Gusti Allah tuh lamun urang menghargai awak kakarak lieur saya teh dokter atuh dokter itu menghargai awak orang kan berarti jauh tak orang jeung Gusti Allah orang mulai guys tek bae muriang moal ka dokter lah aing mah pugu nyeri atuh ari makom syariat mah ka dokter bae henteu ngaluhuran urang da sok engkena pugu di makom syariat tuh kunana tak borok atuh lain ka dokter ge mung lah kajeun kada kulaleur bae
siang ngeunaheun tah tetangga sia baueun atuh kajen lah kena baueun pan eta tungtuna mah ngahinakeun ka diri sorangan lain ngahinakeun naon kitu ngaranna ngateungeunahkeun ka batur aya bae babaturan karo yeuh tonton meunang urang ngateungeunahkeun ka batur teh tuh jadi aya lain makom nama ulah nah kuncina hayang boga hal kuncina hayang boga makom nafsuna urang disaetikeun heula datang kete menghargai diri dakang kamana orang menghargai diri orang didinyalah orang jauh jeung Gusti Allah ketika orang geus teu menghargai sama sekali ka diri orang harta teu menghargai orang teu ngahargaan harta orang teu ngahargaan keluarga orang teu ngahargaan awak orang didinyalah deukeut jasa henteu kudu ku Gusti Allah dicokotan sanajan aya ge ulah